Fal ahdu bitajwidi hatmun lajimun malam yujawidil Qur'ana asimun. Ngaji Qur'an wajib rejeng tajwidna, tejeng tajwid ngaji Qur'an dorakana. Jadi ngaji Quran wajib kudu make tajwid. Di mana teu make tajwid na asimun mangka doraka, dosa na asimun teh. Jadi wayahna ta dosa teh aya dihaja teu dihaja. Kumaha lamun maca Qur'anna keur belajar ilmu tajwid jeung macana jeung mahrojna tuluy salah dihampura ku Allah. Gitu ngan lamun dihaja teu bisana dihaja salahna karena teu belajar mangkana asimun doraka. Cara macana hurufna kitu kieu mahrojna kudu pas sesuai sinareng aturan maca Al-Qur'an.